hayang wawuh jeung batur meninggi wawuh jeung kalakuan urang entong yang serikeun upih ragrag batur dosana judi, batur dosana jinah, batur dosana maling, kade urang aya dosa tibatan eta naon ngerasa bangga diri ku ibadah sorangan. Well dah bener pan batur mabok keur dirina, batur judi keur dirina, batur jinah keur dirina pak. Tapi kade urang nu paling paur mah jinah henteu, judi henteu, mabok henteu, tapi ngarasa nepak dada asa aing pang ibadahna. Apaan iblis diturunkeun ka dunya teh sombong ngaranna, nama kejeung diguruan ku urang. Mata ibu ngupingkeun ceramah kieu wayahna rirenan ngadamel status OTW tahajud. Gerak eureunnan nyeun status alhamdulillah tarawih kedua lancar katilu kaopat eueuh ti masjid. Gerak rirenan init-initan ka aljabar di ditu lain deuk salat ngadunduk selfie. Gerak eureunnan ngadeng-ngadeng kongkorong ka jelema nu teu make. Gerak eureunnan nyempeur pangajian pedah geulang di dieu gibrig-gibrig hayu ngaos. Secara teu sadar mabok tara, judi tara, jinah tara, nah anu kitu dipigawe perilaku perkara eta. Well sedeo atuh da. Nu ngaran ilmu teh cahaya. Lamun bener ia jadi cahaya kudu atoh nalika aya jelema nu poekeun. Lamun pinter bakal patepungna jeung jelema bodoh, lamun beunghar bakal patepungna jeung nu miskin, lamun pejabat kudu patepungna jeung rakyat. Naon sababna? Sabab urang pinter disebut kuno bodoh, beunghar disebut kuno miskin, maka pek geras ukuran ku pinterna oncoran jelema bodoh. Tapi kanyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh, deuk ngahina mah teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa. Well tuh bener ya. Ustad hoream jadi ustad lamun dibawa karena tugasna, bapak kades bakal emung jadi kades lamun apal karena tugasna, ngan ku sabab teu arapal karena tugas maka karena jabatan teh pahayang-hayang da meureunan teu nyaho karena tugasna. Well matak sing wawuh karena tugas. Ilmu urang jujur di mana tempatna, hiji dina kolbi, dua dina kauli, tilu dina fi'li. Breng kolbi, kauli, fi'li. Nu tukang mah calang ngapungkul. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Tah ilmu teh ta ieu teh ngaranna teh ucapan, ulah waka disanjung karek kuring bisa ngomong mah, ulah waka dipuji kuring karek bisa ceramah mah, lantaran ibu can apal kalakuan kuring nu sabenerna ieu mah karek omonganana. Da kabeh jelema ge bisa nyebutkeun bager, apakah eujeng bageurna? Kabeh jelema bisa ngomong soleh, apakah eujeng solehna? Kabeh jelema bisa ngomongkeun jakat, apakah eujeng gebrokna? Matak era sebenarnya disebut ustad kiai inggis ku bisi rempan kuboa ucapan patojaiyah jeung kalakuan. Ulah depan mana geus pangajian nepak dada asa aing pang surgana, surga nu mana? Ulah depan mana geus salat asa aing pang salatna, salat nu mana? Ulah pedah mana geus puasa asa aing pang puasana, puasa nu mana? Ku boga rasa aing ge geus leungit modal puasana, ku asa diri pang salat ge geus leungit tawado dina salatna. Padahal salat ngajarkeun katawadoan, mana bukti keur salat kudu tungkul, maka jelema nu alus kaluar salat kudu anger tungkul dina kahirupan, artina tawado kahirupan, ngahargaan ka sahanapeun, hormat ka saluhureun. Inilah makna salat. Palebah mana kuring jeung ibu biasa, ibu ngahargaan kuring sabenerna lantaran Allah nutupan aib kuring. Ibu dihargaan ku batur sebenarnya Allah nutupan aib ibu, Allah wae nutupan aib ibu, Allah wae nutupan aib kuring. Na ari jelema bet nyokelan aib batur, ari urang makhluk sahanya, Allah nu boga urang manusia ditutupan aibna, tapi naha ari jelema bet nyokelan aibna, artina urang mah keuna ku hawa nafsu sorangan. Matak lamun ibu hayang boga ilmu siapkeun wadahna. Lain sakola luhur, da teu saeutik sakolana luhur tapi akhlak mah eueuh. Berarti ilmu mah lain dina sakola luhur. Dina naon atuh ilmu mah dina wadah anu alus. Naon eta wadah? Eusi hate. Keur mah hirup bodoh saban geureuh ka batur, bodoh wae kitu kalakuan, komo pinter moal teu ngaledek batur. Well. Ibu hayang beunghar babari siapkeun we wadahna. Keur mah hirup sangsara tapi tudang tuding wae ka batur, batur beunghar disebut nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul.
kabeneran jelema beunghar teh boga budak botak da anyar ekah nolol tina janela pan ditunjuk tuh tuyulna keur mah hirup sangsara tapi loba jelema nyeri hate ku bibir urang maka harta moal eunteup ka jelema nu kotor hate sabab Allah mah uninga kana rasiko sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu adigung ku kabeungharan